Dardawala saku. Iya. Desikuman. Ampun, dah. Usik hanya. Kurang ajar Syadawala. Aing Batara Bayu Dewa Angin aing. Wede carana kuang disapu kuangin para taliwabang. Laceng. Iya ge. Batara Bayu ngaluarkeun angin bara taliwawang tina pananganana. Dah. Angka kaya anu sakitu arageun ngacing darodok kageunaan ku angin Batara Bayu. Kinandak kumamrat madugia malaras. Kinandak kumamrat madugia malaras. Lawat teka di Kang Linawi. Ngadak-ngadak keluar angin barat taliwawang tina panangan Batara Bayu. Iya. Angin bacor angin. Tula, lupa tula. Aduh anjing. Nyumput. Ieu dawala salengkah oge teu munur tina kuda-kudana. Angin anu sakitu ageung ngaglepuk. Angka kai gerde kacanak angin kasedot ku angin anu muih. Nanging dawala teu gempeur. Barang bade dugi ka dawala kinten 10 meter deui. Ditunjuk angin ku dawala ngadak-ngadak eureun. Pakem remna kayana. Hei angin, anjin utusan pangeran, kaulah utusan pangeran. Mundur. Ada aing. Hanya angin ditunjukeun. Wah, nya Kang. Mari aing nunjuk angkot gitu tah. Jorah ge eureun. Eta angin satu glepukna leuy. Kumaha Kang? Hei angin. Wah. Maneh utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Munur, atret eta mah angin. Wah, Kang. Dawala luar biasa dawala. Pati jagat nata Raja Triloka anu ningali ieu kajadian rewas ningali kasaktian dawala. Datang ngademang. Datang ngademang. Eueuh manggulingan Raden Merah. Sugan teu biasa-biasa wae si dawala teh. Geningan kasaktianana luar biasa ngaleuwihan ti kaula. Laras eta. Can pernah kaula nunjuk angin nepi ka eureun jiga kitu. Yakin ieu dititah ku bapana ieu. Dah. Rupina. Dalamun teu dititah ku bapana mah moal kieu meureunan. Dah, laras. Yakin ari Kakang Semar nanaonan ieu teh. Jeung nitah budak. Ongkoh nitah nyamuni Kakang Semar tetapi naha kieu. Dah. Jigana hayang sawarga Kakang Semar teh atau ya hayang mah
cokotna ulah nita budak da kaula teh boga hormat laras kula ampura Kang dabongan akang nu ngamimitian kaula rek turun ka dunya rek nempangan kakang Badranaya dibikin sawarga hareupeun jelema kabeh ku kaula dibongkar saha Semar saja kabur Kang silaka Jang doh kumaha kabur manahna deuleu ya, jalan tikus tuh nah udah kabur otipati wah mun tewak cuma kabur ka mana kaburnya jika menepungan bapak marukana kuring dititah ku bapak tah kitu goblok kumaha geus kieu hayu urang buru-buru tepungan udah siap dah buru-buru teka catur di jalana dawala sareng astra jingga parantos kumugi teh ka amarta nanging sateuacan canduge katumaritis dawala rewas yen di negara Amarta aya nu ngarannya di negara Banjar Kancana anu kanyerian teu dionang ku negara Amarta bade perungna perang antawis negara Banjar Kancana sareng Amarta atuh maksa dia dawala sareng Astra jingga badi bagi-bagi tugas kayanana urang bagi-bagi tugas supados pardu kasamut sunat kalampah naon kuring nyusul otipati dewek aka mah wayahna bantuan ningali juragan Bima juragan Gatot Kaca ayeuna teh keur ngahadang kurang nagara Banjar Kancana nu rek ngajajah negara Amarta anjir nyaho di mana sia ngarajo ti mimiti oh atuh sok wayahna siap berhayat aing geus otipati ayo Jang doakeun dewek rek berjuang deui Kang atuh negara Amarta aya musuhnya bantu bantuannya nya atuh Jang naon Kang naon inget ke murid aing saha Gatot Kaca sih teh Kang kumaha mangkaning cek aing lamun aya musuh pak aing manggil perang rek lalajo we ieu ti nagara Banjar Kancana parantos paduhareupan sareng Bima oge Raden Gatot Kaca datang nerat tangga teman datang nerat tangga teman manggelingan rana den merah berjuang pikiran kilari wido pangeran Bima dengekeun ku sia aing onangan kabeh geus disebarkeun ka saarea nu kaliwat kabeh nu kaliwat kabeh geus kapanggih waing ya dengekeun Bima nu penting sanggeus hajat geuningan geus beres geuning eueuh onangan nepi ka aing lamun kitu carana aing hayang nemongkeun ka sakulah dunya yen nagara Amarta bakal dijajah ku aing lamun geugeuh sia dipariuskeun beuheung ku aing bot di mana-mana di sawarga kan geus balik parantos Sidawa kemana? Maut. Nu bener sia. Aya katumaritis bulan nuju aya priog geus saudara teh. Nya. Saya? Iya kan rajana ieu teh nu berenga ngajajah teh. Ya bot diuk. Saya mangga ulah. Geuning aya murid.
Iya gini, iya teh cepot terbeyak. Oh iya cepot ya, nuhun. Nuhun Pak Guru. Apa kene ilmu? Ya apa lah tuh? Ilmu naon? Bir yang wir. Oh iya beres. Iya. Bener. Ulah diangin, biasa-biasa makan. Bawa tenang. Bima, anda apa? Bener anjing tegara. Allah tega, pati tega. Peto tamat. Iya. Aduh, guru macalik we. Nonton we. Nontonekeun ku kaula we. Ish, eta bagian guru. Eta bagian abdi. Oh, saya mangga burijeng. Kada ulah hilap. Wir yang wir tenang. Tadi sia kafir. Kasah sia teh maneh anjing. Anjing, beungeut jiga cangcut ya anjing. Goblok aing. Eta beungeut mun jiga cangcut maneh ampun. Meni goreng patut sia hirup teh. Teu sedih maneh beungeut jiga kitu. Abdi mun teu sedih. Mun aing beungeut jiga sia ngagantung maneh aing. Percuma hirup gaji boga kaca teh di mah. Aya kurang boyana. Aduh Gusti nu Agung. Irung ni samene ya. Sia mah irit oksigen anjing. Teh huntu permen. Nah mun dipepeakan si teh maneh ulah gelut jeung sajaha. Lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Ditungguan di Pondok Bali jeung aing. Dor iya bener di Podaran Syagatut Kaca maju anjir edan kuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Alah na dunya jadi poek. Lain poek tebuk sia kareup. Ayo bener. Kurang aja buat. Wes apa? Ala wes. Wes. Wap. Wap. Ayak itu murid aing deh. Jong Jon. Wir yang wir. Iya beres. Podaran Syagatut Kaca majuan. Wes. Ala wiyep. Wes apa? Ajing montong ditongengkeun. Aing mah tara biasa. Ora. Wes. Wes. Wiyep. Di babat koeng ku kada aing aya ho. Si Bima geus ganti profesi naon? Jadi petani janya. Petani naon? Geuning eta mah wawalu. Lain waluh ieu teh gada. Hah? Gada. Oh, gado. Kurang ajar di Podaran kowe. Wes, ya. Goblok.
eta teh beusi goblok. Da kena silah mah jangar teh. Kurang ajajab. Anjing kaya aya. Woi. Bola. Iya. 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 Asa. Berat teuing situ. Ya. Beres. Ye, si Sepot ini. Aduh. Du. Perang segenut jeung aing. Budak binatang ailo ai bok teh ka aing. Akang sus. Aduh, ha? Atuh. Teu da modern kadeuleu aing teh saha. Aing nya hawa. Aya buta mah kuaing dibabat gue ye. Ya Kang. Kuaing ngatuman. Alah. Ulu. Kebetulan aing beneran. Ya buta mah dagor ku ieu tumannya. Mau naon Akang eta? Mau naon? Bandring. Suku teh. Reueuh ide beneran. Laleuleuh mah duh karunya. Mau bandring? Bantal. Bandring goblok le bantal. Sarua dewe ge. Aya buta mah dagor ku aing ge tuman nya dikit tah. Iya. Mau tepet jangan bematokna ku aing. Pasti atuh. Dagor kitu ku aing tah. Acan teh. Hei. Sanuneuk teu? Ada bonuneuk teu. Ninggeu jadi ponok. Melit Meulit ninggeu. Anjir meulitnyaan. Anjir bawa balik. Omekeun kudu kenca. Anjir kacau. Anjir bawa balik gimana teu? Omekeun kudu kenca. Omekeun. Tenepi itu. Anjir bawa balik gimana? Digunting mah pegat saja tuh. Oh, ayeuna bisa ngomean. Saha? Dadan. Pangomeankeun. Nah gitu cik aya gadag si Dadan. Ngajedog wae si teh. Nah, itu atuh Dadan nun. Nurut si Dadan mah aing. Lain bisa nurut gitu kumaha Kang? Ndeu teu beunang deui. Taras. Iya. Iya. Ndeu beunang. Bae anjing da lieur. Lah iya pula. Iya pula. Iya. Pula. Wah. Getih namung serat Kang. Hah? Getih namung serat Mana getih? nya eta bieu di Ale-ale belugug. Apa api-apina? Wah, bos ya goblok aing nyawa ale-ale. Apa abdi ale-ale nganapan meh jiga. Tuh mejiga. Karunya nu laju ditipu wae sia teh. Da lain nipu atuh meh jiga. Komo boga hajat jeung mayar gede jeung ditipu. Lain pajat ieu mah ale-ale. Nya. Alah. Kokon hirup kene. Takut tekan.
Ayo teu beunang. Rek modal gaina keneh ka aing. Ayo teu beunang deui. Aduh li goblok. Amakeun. Ayo katipu. Bada teu nyeri hate. Iya. Ayo. Modal sesuai. Mukia mama ke wir-wir yang. Tak kodo. Yap. Alah. Siksa. Alah. Naon? Beteng ditajam. Wah, seueul atuh pasti. Ngular kada agen. Alah. Lagi alah. Agen. Alah. Angen. Lagi alah. Alah murah lagi alah. Lagi alah. Alami keluar deui. Duh lebar eta. Mangkaning 7.000. Alah, jeung nyelap dah huntu deui. Dudut piceun. Piceun. Lebaran harga. Naon sia teh hayang? Tah atuh hayang mah. Sia teh bisi kurang keneh talebok tah. Tahan. Ampun bang. Sia goblok. Alah, wow. Yap. Wala, wow. Yap. Wala, gang. Tapi kata nyari gitu. Kasurupan eyang gitu. Aisyah meni kuat. Make obat gitu. Lain make obat mang cobaan tinggang ku batu berame kuat. Ku batu nya tuh. Mana batu nu? Tah eta mah tah. Dah, dan urat relet kalau hur. Teh hujan naon euy? Halodo. Anyir utah goblok. Palingan aya hujan haseum teh. Ngutahan teh gae ampun Bang. Ngutahan mulu asuh. Lucir. Gas. Mapalai kenyir. Aduh, ampun. Tidak minating penayangan. Tenaga sesan kaki ampun. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus paluru. Apa itu? Jangan ikut-ikutan. Ini rahasia umum. Ikut sedikit Jangan. Ulu. Mun urang mah dikolor euy. Tara kolor buta mah. Tara kapoe tapi tutung. Pan kakakab. Anjir koneng. Ibu siat. Geuleuh. Sigi kaju teh hiji. Baing sia.
sanglir mun domba mah Dek di kumaha eta. hah Dek di kumaha. sing aya boga karet geulang sing ieu cepret ku karet ku aing alah anjing goblok kanyut anjing jadi setan kanyut tadi jepret wae kacarios ditu maritis ye Semar Badranaya kaget kedatangan Otipati Jagatnata Raja Triloka rewas paur kabongkar rahasia agung kayana datan nirata ngademan datan nirata ngademan panggulingan rana sendera nanaonan sia teh ka dieu heuh kira-kirakeun aing Kakang Badranaya panginten rek ngerakeun kula warga urang naon sia teh naon Kakang Badranaya sakira-kira na Kakang Badranaya palesa warga mah ulah nitah bebenyit ulah nitah budak sumping we ka sawarga da kaula teu ngaboga-boga sawarga teh kaula mah tugas sungguh ti salira ayeuna salira ngutus tuang putra amuk-amukan di sawarga upami salira palai sawarga menilokanya mangga da ku kaula ge mode kuretkeun deui ngan sarana we panginten da urang tetos dewasa kaula yakin Kakang Semar langkung bijaksana kaula yakin Kakang Semar langkung dewasa ngeunaan ieu kejadian tapi naha geuning Kakang Badranaya teh bet miwarang-urang kalih ka sawarga upami palai sawarga mah kaula moal dikoretkeun Kakang Semar mangga nanging ulah kecalana ai nah silawala naon kitu amuk-amukan di sawarga dipiwarang ku salira dengekeun ku sia Otipati aing cadu mungkuk haram dempak aing kudu nitah anak aing ka sawarga komo bari nyimenta sawarga heuh apa can waktuna atuh da wala bet ka sawarga kahayang pribadina deuk da teu diidinan ku aing teu ai balukana kumaha sia kejadian lamun sia kanyahonan ku urang-urang di dieu urang tumaritis aya dewa asup ka aing dikumahakeun ke sia heuh keur aing teh loba nu ngutuskeun ka aing teh kari-kari dewa datang ka aing heuh da kumaha sia teh ieu teh sanes pe urang Kakang Semar lain sidik aing oge teter jajaten ku silawala teter jaten kumaha teter jajaten aing ku silawala deuleu hei Otipati Eta geuning. Semar turing ai ngahaja kuring kikiaan teh supaya anjeun Badranaya jeung Otipati Jagatnata ngahiji deui sabab ayeuna dunya bakal hancur lamun antara pamimpin jeung rakyatna henteu manunggal deui nanaonna sia teh heuh nanaonan da wala naon na teu ngarti anjing kieu teh jawab Semar lolong otot anjeun Semar Bolototna tuh. Otipati noyo deing dina tugasna hah Semar noyo deing terlena dengan tugasna sewang-sewangan anu tungtungna mohokeun kanulian sedangkan anjeun Semar mar menyemarakeun datna alam nyaksikan hade jonggeringna alam
alam hampir awut-awutan, negara hampir awut-awutan, tapi anjeun Semar bercicingan wae. Otipati anjeun salaku pamimpin. Deuleu ku mata batin anjeun duaan. Semar ngadak-ngadak ngarumpuyuk di payeuneun Idawala. Ayana. Hah? Noyot teuing Semar noyot teuing Otipati tah ieu teh sadayana teh hayang buru-buru anjeun antara pamimpin jeung rakyatnya hiji deui. Sanajan tadina beda paham, sanajan tadina beda pilihan, sanajan tadina pabeda-beda, tapi geus kahiji antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna bakal manunggal sahak jeung sakawajiban antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana manunggal pamimpin jeung rakyatna bakal kahontal nagara madani mardotila. Anjeun Semar simbol ti masyarakat, Otipati simbol tina kapamimpinan, temongkeun ayeuna ka sakeleh dunya yen anjeun antara rakyat jeung pamimpin ngahiji geus eueuh hijab deui manunggal sahak jeung sakawajiban. Teu hayang aing ayeuna nempo pagirang-girang tampian. Kaituna pabencar pahan, persatuan jeung kesatuan dioyak-ayik gara-gara beda paham, gara-gara beda pilihan. Ayeuna waktuna anjeun pikeun ngahiji deui antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna. Ieu Dawala ngahijikeun deui antawis masyarakat sareng tokoh pamimpin. Atuh kaluar tina waruga Dawala cahaya gilang gumilang sing horeng Sang Hyang Tunggal ti alang-alang sumikeun. Kakang Badranaya si Dawala jang cager si lain salah bapakna abi asa ngimpi heueuh emang Dawala Otipati wayahna init Otipati ti dieu geus apa maksudna parantos init maksud nama aki si lain nyaaheun hayang ngahijikeun di antara rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna anu ampir-ampiran pecah cu geuningan sagarupa perjuangan teh kudu make pengorbanan dina pengorbanan ngaliwatan susah payah dina susah payah kudah dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal nepi mah ikhlas jeung ridona nya ucu